kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Lau kunta la tasiru ilaih illa ba'da fana'i masawik wa mahwi da'awik lam tasil ilaihi abada. Lamun anjeun menyangka, lamun anjeun mengira, lamun anjeun menganggap, lamun anjeun meyakini yen diri anjeun moal bisa nepi ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sanggeus naleungit dosa-dosa anjeun, kagorengan-kagorengan anjeun, kasalahan-kasalahan anjeun, kajahatan-kajahatan anjeun, jeung sanggeus naleungit pangakuan-pangakuan nu aya dina diri anjeun. Lamun anjeun boga kayakinan anu saperti kitu, niscaya anjeun salawasna moal bisa nepi ka Gusti Allah. Sabab ari anu saestuna lamun Gusti Allah menghendaki nepikeun diri anjeun ka hadiratna, mangka Gusti Allah baris nutupan eta sifat-sifat anjeun anu hina ku kamulyaan sifat-sifatna. Mangka tepilah anjeun ka Gusti Allah kalawan sesuatu anu datang ti Gusti Allah ka diri anjeun, lain kalawan sesuatu anu datang ti diri anjeun ka Gusti Allah. Jadi salah sahiji kasalahan anu sering terjadi ka jalma-jalma anu melakukan mujahadah karena ingin makrifat ka Gusti Allah, salah sahijina nyaeta salah dina pamadeganana atawa salah dina i'tiqadna. Nyaeta manehna beriktikad atawa manehna punya keyakinan. Pertama, dia meyakini bahwa sebelum hatinya 100% suci, sebelum hatinya 100% murni dari dosa, dari keburukan, dari kesalahan, dari kelalaian, maka dia moal bisa mencapai ma'rifatullah. Kaduana, manehna meyakini yen anu bakal nepikeun manehna kana ma'rifatullah teh nyaeta mujahadah. Talamun ente erek mujahadah, tuluy dina hate ente aya pamadegan anu saperti kitu, mangka diri ente bakal kahijab ku eta pamadegan, ku eta anggapan, ku eta keyakinan. Sehingga selama eta keyakinan bercokol dina jero diri ente, mangka ente moal bisa nepi ke Gusti Allah. Gusti Allah didinya dalam tanda kutip di mana ae ma'rifatullah, saperti nepi kana makom ma'rifatullah. Kusabab gitu keur saha wae anu boga cita-cita ma'rifatullah, keur anu erek menempuh jalur mujahadah, mangka samemeh berangkat mujahadah lempengkeun heula pamadeganana, i'tiqadna, kayakinanana anu aya dina diri.
supaya anjeun teu kahalangan ku pamadegan anjeun sorangan anu salah. Jadi ulah kitu iktiqadna, ulah beriktikad yen moal nepi ka Gusti Allah lamun can bersih hate 100%. Ulah beriktikad yen anu bakal nepikeun kana ma'rifatullah teh mujahadah anjeun. Tapi iktikadkeun ku anjeun yen kahiji sok sanajan hatena kotor kene oge ari dikersakeun ku Gusti Allah pikeun dugi ka Gusti Allah mangka eta hate nu masih kene kotor teh bakal ditutupan ku Maha Sucina Gusti Allah. Kaduana iktikadkeun ku ente yen saestuna ari anu nganturkeun ente nepi ka Gusti Allah teh lain perkara anu datang ti diri ente ka Gusti Allah saperti anu rupana riyadoh atawa mujahadah, saperti anu wujudna loba dzikirna liwat salat pentingna getol puasana jeung sajabana. Tapi anu bakal nganterkeun diri ente nepi ka Gusti Allah teh nyaeta perkara anu datang ti Gusti Allah ka diri ente, nyaeta saperti anu rupana magfirah pangampurana Gusti Allah, saperti anu rupana fadlilah anugerahna Gusti Allah, saperti anu rupana rahmatillah rahmatna Gusti Allah, saperti anu rupana ridho ilah ridhona Gusti Allah, saperti anu rupana iznillah izina Gusti Allah jeung sajabana sajabana. Talamun anjeun berangkat menempuh jalur mujahadah dengan iktikad anu bieu, mangka ente telah berangkat dengan iktikad yang benar. Sedangkan lamun ente berangkat dengan iktikad anu tadi, maka ente telah berangkat dengan iktikad yang salah. Kalau sudah salah sejak dari iktikadna, kalau sudah salah sejak dari awalna, maka kadituna moal nepi kana tujuanana. Matak jangan sekali-sekali ente mengklaim bahwa ente bisa sampai kepada ma'rifatullah dengan mujahadah. Tidak ada orang yang sampai kepada ma'rifatullah dengan mujahadah. Semua orang yang sampai kepada ma'rifatullah, mereka itu sampai dengan pengampunan Allah, sampai dengan karunia Allah, sampai dengan rahmat Allah, sampai dengan ridho Allah, sampai dengan izin Allah, bukan dengan mujahadah. Ari ma'rifatullah teh lamun di kalangan para ulama ahli ma'rifat mah disebut sorga dunia. Aya sorga akhirat ngaranna jannatul naim, jannatul ma'wa, jannatul aden, jannatul firdaus jeung sajabana. Aya oge sorga dunia ngaranna ma'rifatullah. Jadi ari sorga dunia versi para pewaris Nabi mah seperti para ulama ma'rifatullah mah sorga dunia teh nyaeta ma'rifatullah. Sedangkan ari harta tahta wanita mah eta mah sorga dunia versi ente. Disebut sorga dunia teh artina nyaeta mangrupakeun sesuatu anu sangat berharga. Lamun diibaratkeun ku batu mah ma'rifatullah teh lain batu kora, lain batu seprit, lain batu paragi ngabangun imah, tapi batu permata merah delima, batu anu kacida langka dan batu anu kacida mahal hargana.
Apa merah dalima? Ari merah dalima teh dalna aya 5. Dalna aya 5. Naon anu dalna aya 5? Al-Ikhlas. Gesok hitung. Qul huwallahu ahad. Hiji. Allahu somad. 2. Lam yalid. 3. Walam yulad. 4. Walam yakullahu kufuwan ahad. 5. Eta ngaranna dalima. Dalna aya 5. Eusina teh ma'rifatullah. Eta teh sesuatu anu tak ternilai hargana, makanya disumputkeun supaya itu camal. Tak kusabab tak ternilai hargana, maka tidak bisa dibeli dengan mujahadah. Makanya ente jangan beranggapan bahwa dengan mujahadah akan mendapatkan ma'rifatullah. Jangan beranggapan yang dengan mujahadah ente bisa membeli ma'rifatullah. Tidak akan bisa kalau ingin ditukarkan eta mujahadah dengan ma'rifatullah. Lamun dianalogikeun ku analogi pekerja mah misalna ente ngadunungan ka juragan Cecep bagian tukang kebon misalnya, gawena kadang-kadang macul, kadang-kadang ngoret, kadang-kadang ngecor, kadang-kadang nyemprot, kadang-kadang ngalaan cabe jeung sajabana. Upahna teh sapoe 100.000. Tuh jarak waktu sabulan juragan Cecep teh mere imah ka ente anu eta imah teh senilai 300 juta. Ta eta imah anu dibikeun ka ente teh upah tina gawe ente lain. Eta mah lain upah tapi anugerah. Nyata anugerah anu jadi tanda tina mika dedehna, tina mika welas miasihna juragan Cecep ka diri ente. Sabab lamun diukur ku upah mah tina gawe sabulan teh upahna ngan 3 juta pantesna teh. Nya kitu deui lamun ente mujahadah 40 poe misalna. Tuluy meunang ma'rifatullah, ta eta ma'rifatullah teh lain berkat mujahadah ente jang, tapi berkat anugerah Gusti Allah. Eta teh lain upah tina mujahadah ente, tapi murni tina kajembaran magfirahna, tina kajembaran fadlilahna, tina kajembaran rahmatna, ridona, ulas asihna Gusti Allah ka diri ente. Sabab ari ma'rifatullah mah eueuh hargana, tu bisa dibeli ku mujahadah. Buktina teu sakabeh jama anu mujahadah meunang ma'rifatullah. Lamun bisa ditukeran ku mujahadah mah pasti otomatis setiap anu mujahadah tangtu meunang ma'rifatullah. Matak palbah dieu lamun ente rek mujahadah mentalna ulah mental pekerja, ulah mental pedagang. Sabab lamun mentalna mental pekerja, mangka kadituna ente bakal nuntut upah. Sabab lamun mentalna mental pedagang, mangka kadituna ente bakal transaksional.
Jadi lamun erek mujahadah mentalna teh kudu mental pangabdian. Ari jama anu mentalna mental pangabdian mah moal aya tuntutan naon, teu nuntut upah, teu menta transaksional, tapi estuning sadra sumerah diri ka Gusti Allah. Anu mentana pangabdian mah kudu dikeresakeunana bisa mujahadah oge eta teh geus jadi hiji kabungahan anu nyata dina jero hatena. Itu jadi ente asup ka surga dunia anu ngaranna ma'rifatullah eta teh bukan dengan mujahadah, tapi dengan ampunan dan rahmatna Gusti Allah. Ari nu dimaksud ma'rifatullah di dieu huwa nur yagdibuhullah ila qalbi habibih fabihi yudriku haqiqata asya. Nyaeta nur anu dipaparinkeun Gusti Allah kana hate hamba anu dipikadeuh ku anjeunna. Anu kudu dipaparinkeunana eta nur, mangka hate eta hamba teh jadi ebreh, jadi bisa ningali kana hakikat-hakikat tina tiap-tiap perkara anu lumangsung di alam dunia, anu lumangsung dina kahirupanana di alam dunia. Sehingga kadituna eta hamba teh teu kabobodo tenjo, teu kasamaran tingali. Ari jama anu teu kabobodo tenjo, teu kasamaran tingali, salah sahiji cirina nyaeta hatena hilim. Sabagian tina hilimna hate nyaeta aya katenangan, aya katentreman anu stabil, anu konsisten, anu teu kapangaruhan, anu teu ngilu robah ku robah-robahna gambaran-gambaran makhluk anu datang silih berganti dina kahirupanana. Contohna reker cager, reker gering, sarua tenangna, sarua tentremna, reker untung, reker rugi, sarua tenangna, sarua tentremna, reker dipuji, reker dihina, sarua tenangna, sarua tentremna, jeung saterusna. Sabab manehna nyaho kana hakikat-hakikatna. Hakikat nama eta sakabeh perkara anu lumangsung dina kahirupanana, anu datang dan pergi silih berganti teh kabeh ge ti Gusti Allah. Beda jeung jama anu hatena teu dipaparinan nur ma'rifatullah, hatena henteu hilim. Di antarana nyaeta henteu tenang, henteu jembar, henteu janglar. Hatena teh fluktuatif, gampang kapangaruhan, gampang robah-robah ku robah-robahna gambaran-gambaran makhluk anu datang dan pergi silih berganti dina kahirupanana. Lamun menang kauntungan, bersukaria, lamun menang karugian, berduka cita, lamun menang pujian, tersenyum manis, lamun menang hinaan, cemberut, kecut, lamun hasil maksud bunga sugema, lamun teu hasil maksud galau merana jeung sajabana. Jadi kerjana anu hatena ma'rifatullah mah hidup itu terasa nikmat bagaikan di dalam sorga.
sedengkeun ari kerjama anu hatena teu maripatullah mah hidup itu terasa sangat melelahkan, terasa sangat capek hati. Fal mujahadatu alamatu sidqi iradatil abdi wa sababun li rahmatih lalistiqoqi ma'rifati. Adapun ari mujahadah eta mah hanya saukur tanda, hanya merupakan tanda tina jujurna diri anjeun bahwa anjeun teh bener-bener mencita-citakan ma'rifatullah. Hanya merupakan tanda tina kasungguhan diri yen anjeun teh estu sungguh-sungguh menghendaki ma'rifatullah. Jeung eta mujahadah teh hanya merupakan sababiah atawa hanya merupakan wasilah anu nyambungkeun atawa anu ngadeukeutkeun atawa anu ngakrobkeun diri anjeun jeung rahmatna Gusti Allah. Cek keteranganana dina Quran, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, saestuna ari rahmat Allah eta akrob, eta deukeut ka jalma-jalma anu muhsin. Kaasup kana jalma anu muhsin diantarana nyaeta jalma anu migawe amal mujahadah kalawan tulus ikhlas karena Allah. Jadi lain hartina ku ngaiktikodkeun yen tepina anjeun ka Gusti Allah saperti kana ma'rifatna, lain kana amal mujahadah. Lain hartina lantas ente memandang yen mujahadah teh eueuh gunana. Bukan juga berarti bahwa ente tidak perlu mujahadah. Mujahadah itu tetap perlu, mujahadah itu tetap aya gunana, nyaeta kahiji jadi tanda tina kajujuran jeung kasungguhan kehendak ente ka Gusti Allah. Kaduana jadi sababiah akrobna ente jeung rahmatna Gusti Allah. Itu tah eta rahmat Gusti Allah anu nepikeun kana ma'rifatna. Dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, la yudhilu ahadan al-jannata amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana ila ayata gomadani Allahu bimagfiratin wa rahmah. Moal asup hiji jama ka sorga ku amalna. Tu Rasulullah ditaros ku sahabat, apakah termasuk salira ya Rasulullah? Rasulullah ngawaler sumuhun kalebet sim kuring, nanging Gusti Allah ngalimpudan ka sim kuring ku ampunan jeung rahmatna. Jadi anu ngasupkeun ka sorga teh boh ka sorga dunia anu ngaranna ma'rifatullah, boh ka sorga akhirat anu ngaranna Firdaus, lain amal anjeun tapi ampunan jeung rahmat Gusti Allah. Dengan kata lain, hiji jalma bisa suka sorga lain karena saking kuatna, lain karena saking hebatna, lain karena saking lobana amalna, tapi karena saking jembarna ampunan rahmat Gusti Allah. Itu tak ingat-ingat ku ente,
usul abdi ila ma'rifatillah laisa bi amalin syahidin minhu ilallah wa inna mahiya bitafaddu lin habidin minhu ilal abdi. Nepina seorang hamba ka marifatullah lain kalawan amal anu naik ti eta hamba ka Gusti Allah, tapi kalawan anugerah anu turun ti Gusti Allah ka eta hamba.